Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak daramang. Mudah-mudahan urang sadayana sarehatnya. Pendak deui sareng Bapa dina pangajaran basa Sunda. Kaleresan kanggo dinten ayeuna nyaeta bakal ngaguar materi ngeunaan carpon atawa carita pondok. Tapi sate acan kadinya mangga hidup tiasa nyiapkeun heula bukuna, alat tulisna nya sangkan naon anu didugikeun ku Bapa dinten ayeuna teh tiasa langsung diserat ke hidup dina buku masing-masing. Materi anu bakal dibahas dina ieu pangajaran teh kahiji aya pedaran jeung sajarah carpon. Anu kadua nyaeta aya conto buku kumpulan carpon anu atos di bukukeun. Nu katilu aya ciri-ciri carpon sarta engkina hidup tiasa ngabandingkeun carpon sareng karya sastra sanesna sapertos dongeng, novel. Nu kaopat bakal diguar ngeunaan unsur-unsur carpon. Nu kalima nyaeta katamtuan dina nulis carpon sarta anu pamungkas nyaeta aya kecap anu kudu aya dina carita pondok. Sapertos kecap pangantep, kecap dituna rasa, sapertos kaos kitu. Naon cenah ai carpon teh? Istilah carita pondok atawa sok disingget carpon mangrupa tarjamahan tina basa Inggris nyaeta short story. Pukituna tetela yen carita pondok mah mangrupa karya sastra sampeuran. Sanggeus sastra Sunda kapangurahan ku sastra Eropa. Carita pondok atawa carpon teh wangun karangan dina basa lancaran atawa prosa tea. Upama ditilik tina wangunna mah carita pondok teh sarua jeung dongeng. Beda nama carpon mah eusina henteu ngandung unsur anu pamohalan. Tapi carpon mah napak dina kanyataan hirup sapopoe. Salajengna urang bakal ngaguar pedaranana atawa sajarah carita carpon tea. Carpon kaasup kana prosa fiksi nyaeta karangan ciptaan. Artina lain kajadian sanyana sanajan direka saperti anu nya kajadian. Carpon mah mangrupa karangan fiksi. Maksudna naon? Maksudna naon-naon anu dicaritakeun ku pangarang teh henteu nyata atawa henteu nya kajadian. Sanajan kitu, ari carita mah tetep kudu dumasar kana realistis atawa kanyataan sapopoe anu masih keneh kahontal ku akal. Carpon dina sastra Sunda munggaran dipikawanoh dina abad ka-20, kurang leuwih dina tahun 1830. Jayahna mah sabada Indonesia merdeka, ihal luyu jeung kamekaran kalawarta Sunda nu keur nanjung tea. Di antarana aya warga Sunda, Kujang, Mangle, Kiwari, Hanjuang, jeung Sipatahunan. Salian ti eta sumebarna dina kalawarta Sunda carpon teh aya anu dibukukeun mangrupa kumpulan carita pondok tea. Buku kumpulan carpon nu munggaran nyaeta aya Dogdog Pangrewok karya GS tahun 1830. Tah ieu teh jadi buku kumpulan carpon anu kahiji aya dina tatar Sunda. Saupama dibandingkeun jeung sastra Indonesia, buku kumpulan carpon dina sastra Sunda leuwih heula medal. Buku kumpulan carpen mah kakara medal dina tahun 1836 nyaeta Teman Duduk karyana Muhammad Qasim. Salajengna aya buku kumpulan carita pondok. Ku hidup tiasa ditinggal dina layar. Nu kahiji aya Dogdog Pangrewok anu tadi tos didugikeun yen buku Dogdog Pangrewok ieu teh mangrupa buku kahiji. Artina carita pondok anu kahiji medal di tatar Sunda dina tahun 1830. Salian ti eta aya oge kumpulan carpon Kanyaah Kolot karya Yudi Brata 1885. Ieu contoh gambar cover bukuna. Nu katilu aya buku kumpulan carpon anu jejerna atau anu judulna Hujan Munggaran karya Ayat Rohaidi dina tahun 1857. Nu
Anu kaopat aya buku kumpulan carpon Jajaten Ninggang Papasten karya Jus Rusyana dina tahun 1888. Tah ieu mangrupa contoh cover bukuna. Salian anu tos didugikeun tadi, buku kumpulan carpon masih keneh seueur hasil karya kumpulan carpon teh. Di antarana aya ieu. Aya carita biasa, papacangan, neangan, jurig, jeung rea-rea deui. Mangga ieu tiasa diserat we dina buku masing-masing. Salajengna aya ciri-ciri carpon. Ciri-ciri carpon anu kahiji nyaeta caritana pondok. Pondok saupama dina festival tunas bahasa ibu anu sok ditandingkeun atawa anu sok dipasanggirikeun carita pondok teh atawa dina nulis carita pondok teh minimalna nyaeta panjang karangana nyaeta 2 kaca atawa salembar bulak-balik. Tah di dieu minimalna nyaeta 2 kaca. Nu kadua, jalan caritana kaharti ku akal. Tadi tos didugikeun sataacana yen carita pondok mah benten sareng dongeng. Lamun dongeng mah henteu asup di akal, lamun carita pondok mah asup atau kaharti ku akal. Anu katilu nyaeta caritana kaayeunakeun. Jadi ningal kondisi saupama engkin ku bapa di piwarang ngadamel carita pondok, tingali kondisi ayeuna. Tah eta tiasa dikembangkeun engkina dijadikeun carita anu sae teh. Anu kaopat nyaeta nyebarna ku basa tulisan. Kumargi ieu mah nulis carpon janten ieu merlukeun kaparigelan dina nulis. Sarta anu terakhir anu kalima nyaeta aya pangarangna kanyahoan. Tah saupama dongeng mah biasana pangarangna sok teu apal kitu saha anu ngarangna. Tah lamun dina carita pondok mah tiasa kanyahoan. Tah ieu mangrupa ciri-ciri carita pondok. Nah, ayeuna urang fokus kana unsur-unsur carita pondok. Unsur-unsur carita pondok kabagi jadi 6. Anu kahiji nyaeta aya palaku. Dina karangan prosa atawa dina carita pondok kudu aya palaku anu ngalakonana. Nya piraku we teh aya palakuna. Boh eta palaku utama, boh palaku tambahan. Dina carita pondok umumna mah palakuna teh manusa. Sabab anu dicaritakeunana oge mangrupa kahirupan jalma sapopoe. Engko ningalakonan dina carita, palaku teh mibanda watek sewang-sewangan. Misal, Bapa baris ngajieun carita pondok anu jejerna geng kelas 8. Tokohna aya si A nu bageur pisan. B nyaeta galak pisan. C nyaeta soleh pisan jeung saterusna. Tah eta mangrupa palaku. Anu kadua nyaeta aya tema. Nah, tema teh mangrupa ide carita anu aya dina hiji karangan atawa gagasan pokok anu diebrehkeun ku pangarang. Biasana mah anu ditepikeunna mangrupa pasualan kahirupan atawa pamadegan pangarang kana eta pasualan. Saupama engkin dipiwarang analisis hiji carpon, biasana mah urang apal kana eta tema carita pondok teh saupama urang entos maca ti awal dugi ka akhir. Nembe urang apal naon eta tema dina carita pondok teh. Anu katilu nyaeta aya galur. Nah, galur dina bahasa Indonesia mah disebutna alur atawa pelotea. Galur dina carita pondok mangrupa naon-naon anu ngalukiskeun lumangsungna hiji kajadian. Galur oge bisa disebut jalana carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Galur teh kabagi jadi 3. Anu kahiji aya galur merele atawa galur maju teh. Anu kadua aya galur mundur. Anu katilu aya galur mobok tengah atawa flashback ya, atawa dina bahasa Indonesia nama campuran. Anu galur merele contona kawas kieu. Misal tokoh A dilahirkeun di Bogor, diasupkeun ka SD, SMP, SMA, kuliah, lulus. Tah eta runtuyan kagiatan teh runtuyan caritana teh eta mariogikeun galur merele atawa galur maju. Lamun galur mundur, contohnya nya tadi disukses setelah teras di akhir dugi ke awal dicaritakeunana.
Lamun misalkan galur mobok tengah mah nyaeta campuran teh. Ti awal ke akhir, ketika awal deui ka tengah ka akhir. Jeung saterusna. Anu kaopat, unsur carpon teh nyaeta aya latar atawa setting teh. Latar nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina eta carita. Latar kabagi jadi 3. Anu kahiji aya latar waktu, anu kadua aya latar tempat, nu katilu aya latar kaayaan atawa situasi. Latar waktu contohna kumaha? Mun dina bahasa Sunda mah sok ngagunakeun keterangan waktu. Contohna wanci haneut moyan. Tah, wanci haneut moyan teh kira-kira tabuh sabaraha lamun ditinggal dina buku nama nyaeta wanci haneut moyan teh tabuh 8. Eta contohna. Terus latar tempatnya tiasa di imah, di sakola, di wahangan, di lapangan, di pasar jeung sanes kantena. Sarta anu katilu aya latar kaayaan atawa situasi. Ieu contohna misalkan nuju sedih, gumbira, kuciwa, bagja jeung sanes kantena. Ta eta mangrupa unsur-unsur carpon anu kaopat. Anu kalima nyaeta aya puseur implengan, puseur sawangan. Nya, puseur implengan ieu teh atawa dina bahasa Inggris tama point of view. Lamun dina bahasa Indonesiana nyaeta sudut pandang ya. Puseur implengan pangarang sok disebut oge point of view, eta istilah teh ngandung harti cara kusaha dicaritakeunana eta karangan. Nya, ditirik titik caturanana. Puseur sawangan atau puseur implengan teh kabagi jadi 2. Aya puseur sawangan point of view, caturan jalma katilu teh ya. Juru catur aya dina luareun carita. Para palakuna disebut ngaranna atawa ngagunakeun kecap sulur manehna maranehanana. Jadi, saupama urang maca hiji carita pondok, teras dina caritana teh ngagunakeun atau sesebutan ngaran jalma, maka eta ngagunakeun caturan jalma katilu. Anu kadua nyaeta puseur implengan jalma kahiji. Juru catur aya di jero carita. Jadi palaku carita teh ngagunakeun kecap sulur kuring. Kuring, urang, abdi, sim kuring jeung sanes kantena. Eta mangrupa puseur atawa unsur-unsur carpon anu kalima. Sarta anu terakhir atau anu pamungkas nyaeta unsur amanat. Naon can unsur amanat teh? Unsur amanat nyaeta hal-hal anu hayong ditepikeun ku pangarang ngaliwatan carita. Eusina umumna mangrupa papatah atau piwuruk sangkan migawe hiji hal atawa nyarab migawe hiji hal. Jadi aya pesan moralna anu tiasa dicangking tina eta carita teh. Tah, barudak kitu unsur-unsur carita pondok teh. Kadah diingat, dicatet sarta dipahami.